Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Engke mah nu bener teh kan disengsirikeun, nu bener teh disengsirikeun kuloba-lobana nu jore disengsirikeun. Kuloba-lobana nu jore bakal disengsirikeun nu bener teh. Tapi kenapa biasa-biasa bodoh disengsirikeun ge aing mah kieu bae. Dihina, dicaci, dibaki. Aing mah kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal eta mah cobaan doang mulai. Boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya. Asana cabrek, ieu menang itu menang, ieu menang itu menang. Nu haram ya cak aing mah. Ih, si eta mah cak gebal ka bebek. Haji urang kudu mere bae ka nya mah deui. Masyaallah jadi paksa. Iyalah itulah ieu teh urang neangan nu bener yuk. Engke ge neangan ya set kapan. Mulai ditinggalkan kan kiai nu eta teh kulantaran ditinggalkan mah beuki dahsyat kana ngomongna macam-macam ih ai ku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kajen kuku mah emang nu nyana ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sekolahan di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama poswan di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama jabatan awas ya jalah gunakan ayat waris ya dijayakan ku Allah secara zahir ganti panggung pindah panggung awas sakedeng deui ngagejret sia deulekeun jalah gunakan ayat dipakai ka Golkar goblok. Je, Golkar mah Golkar bae, kiai mah tuh ulah sok ngajualan ayat segala. Ayat di teangan, sapi lah pakai ka Golkar. Sapi koneng lah pakai ka Golkar. Ieu kumaha coba haju? Tangkal asal aya tangkal dikulkan aya di Quran kan aya tangkal hayu pakai nyayuan Golkar. Moal kebel ya umur kiai deulekeun ya. Delekan udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar kehadap bila perlu tambahan deui panjang delekan sia ngeson sia kajen kukumaha nyalah gunakeun ayat ji bang riba dihalalkeun moal kebel ulah dilawan Ki Uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala maju negara. Atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu. Lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia. Teu deunang ban ku sia. Aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah. Aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat. Dah sia. Mari lawan ya gue, dalekeun ngesot ja kajen kumaha. Ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala nambah Ki Uci bagi ortodok ya jatuh aing mah emang jadikeun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia gaduh sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung zeleh aing zeleh izin jadi teu Ki Uci can boga ka izin eleh mah pagon izin aing geus sarua bae Mbuh izin ke Allah lu kos gitu diurus-urus di debat-debat kudu geus atukeun ngesot aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku ari setruk minta cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah negara minta cai ka Ki Uci cenah mentana negara-negara boga salah ka Ki Uci salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit itu urusan si Allah yang jeung aing cia tuh gitu mah kau yang dikapak sia ngatak itu nah ente urusan di Allah ayo ente geus gahampura tiba lagi geus gahampura memeh lahir aing geus gahampura ya Allah sia lah anu ngajual wakaf teh
Mimiti bebe jaga kula wakaf dek dijual cakula haram. Cenah ieu mah wakafna dek beli ka pasantren haram sarua bae ulah. Bebe jalaga bau cu caringin, caka bau cu haram sarua bae. Ye, tetep bae kuduna dijual. Menang saminggu buta makan. Menang sebulan stroke. Terus teu bisa neuleuh, teu bisa leumpah. Dibawa ke mana bae heran dia tah dokter cek dokter panyakitan pugu stroke panyakitan dokter Brown dokter tolong lu panyakitan pugu kan dijaga teu leumpang panyakitan eta si dokter kan salah nyana dokter goblok dah mah cek medis maksudnya panyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan lain sebagainya enggak ada penyakit cek nyana. Tuh, ini nggak bisa jalan, ini mah nggak bisa jalan juga, nggak tahu lah. Coba-coba ke orang bisa cek darah tes. Mungkin ini mah kesurupan kali. Ya, dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan, segala naon. Dokter, ilmu dokter baik. Yang udah-udah juga saya juga pernah kayak gitu. Ya, orang pengalamannya nah. Dokter udah pernah kesurupan. Tak, asal salah kawas. Yeah. Lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagiung-giung ku situasi jeung kondisi nyamannya nama tetep bae nyekelan hak Al-Quran terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mah teu sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama terbuka tujuan bunyi ya hiji bae nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala numantak kangjing Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurru man khadzalahum wala man khalafahum tengah bahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh henteu kageung teu kagiung teu kumaha nya mah tetep bae nya mah nya bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kadzabu bi ayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekah baheula lamun ditinggali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana itu kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar Kemis buah BH iya Masya Allah dari jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sah Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sah Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sah Buddha sadeu Hindu sadeu seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik-saeutik tarik saeutik-saeutik teh kalem teu sakaligus darjah ba'da darjah. Masya Allah ditarik ke mana ya ditarik ilal hila karena rusak min haitsu la ya'lamun dengan caranya na teu nyaho
kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi, teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim. Nyana dagang maju, nyana usaha maju, nyana bisnis maju, berbagai kaulinan keheureyan dunia mah maju. Maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah? Supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia. Makin maju makin terpercaya ke Al-Quran, makin maju makin ngabohongkeun ke Al-Quranul Karim, makin merasakan mayapak dunia, muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayah di tengah maka jalan-jalan nyana ke Al-Quran. Kumaha tah lamun geus bogos kitu maju. Mobil aya di aing, kendaraan aya di aing, usaha aya di aing, jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumaha ge aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Quran? Beuki kacau pikiran anak, jauh karena percaya ke Al-Quran, ngabohongkeun ka Al-Quranan nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi, terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tabakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti, horeng dek dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun, nyana teu nyahoeun dibongboy ku dunia, horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, teu nyahoeun nyana kafir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyanajeun pabrik, urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang nyanajeun pabrik, urang Korea datang ke urang nyeun pabrik di urang teh usaha, urang Cina rarce datang ke urang teh dijadikeun lapangan kerja, emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna, ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe, datangnya ka urang nyieun pabrik egle uruwara nyieun deui ku ari cingluh bahasa gondrong cingluh baheula pabrik engsel, terus kabelah dieuna nyeun pabrik deui kitu Pakpung Oil, PPO Pakpung Oil teh, terus kabelah dieun pabrik-pabrik wah malah ya Cina kuari Korea Amerika ge termasuk. Kumaha maju nyana mah sebab dimodalan ku negara. Datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya nate perjanjian jeung negara, langsung nyeun pabrik, meuli tanah nyeun pabrik, buka lapangan kerja, nyana mah untung ka jeung kumaha dimodalan kurang, diamankeun kurang, dimajukeun kurang, nyana mah ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya sugan ieu mah pabrik mah Haji Makmun eueuh, sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh kabeh ieu nu si Tegwan ieu anu si kitu siang-siang melingseng anu si itu kabeh Cina kabeh tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabeh, Keptos nu Cina kabeh, kaete kabeh nu Cina kabeh, kuari geus teu Cina dibere babari Cina mah lantaran ieu negara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir, anu meuli mewah teh orang kafir, restoran mewah anu dalalaharna orang kafir, baju-baju nu mahal nu meulina teh urang kafir, sepatu nu mahal nu meulina urang kafir, hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya urang kafir malulu, kafir dibongboy
lantarannya anak teu percaya ka Al-Qur'anul Karim. Mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan geus nya garieungeun nya mah. Huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae. Namun di Jakarta suara azan geus teu beunang. Satu ketika orang Amerika berbeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan. Mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar. Hampir-hampir pemerintah kapancing. Hampir-hampir di Jakarta. Di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing. Hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir. Begitu konsul jeung kiai di Jakarta. Jangan sembarangan. Kok suara azan sampai nggak boleh keluar? Emang kenapa? Ini katanya banyak banget luar negeri. Jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah. Atuh kalau nggak ngedenger mah gampang, cocokin aja pakai timah ininya. Berapa orang sih orang kafir? Kakara digetak gitu pemerintah kakar bila perusiana dicocokkan ku aing. Untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah. Hampir eta bos gitu. Coba lamun terus dicekel ku kafir. Oke, ayo gerak. Ya Allah, gubernurna kafir, kahandapna kafir, engke kujana dirobah lalaunan. Acak-acakan ujian. Nah, secara dunia ya maju. Padahal sanastadrijuhum kes eker disungkul ku Gusti Allah diisibraj ditarik lalaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantepnya teh percaya anak Al-Qur'an, teu percaya anak Al-Qur'an. Lu bohong kenar, lu kawari 70%, kuari supaya 100%. Terlena nyana dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nyana teu jahueun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna, pakaian pang mewahna, awewe pang mewahna, pabrik pang majuna. Horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Sing hade urang ge sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra. Dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang didikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra. Eta teh eleh haji menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirnya kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar, harta bendana ghanimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana. Segala rupa aya. Dimimiti alat-alat perang anu canggih saat eta, kendaraan saat eta panghebatna, uang dirham urang dinar loba luar biasa, perhiasan-perhiasan, berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah. Kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana? Sayyidina Umar mangadoa teh Gusti, kuari segala rupa aya ya, alat perang segala rupa aya, kendaraan segala rupa aya mewah, segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya. Hayang dahar teh hese, hayang minum teh hese. Gusti jadi sungkunan. Ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana, Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaulang ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajan. Tidaya nabi teh disungkun ku Gusti, besi ieu teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ku ayana sakitu Gusti bere hata abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sayyidina Umar tuh jaduhan di hati ada sakitu lobana bagikeun ghanimah teu hayang saeutik-eutik acan. Aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia. Tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga.
di mana-mana ya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung haju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya nama cerik atawa 5 juta Gusti besi ieu dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mates pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae kita gak pernah cerik ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aja dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuadik aduh Masya Allah karim udah wajib cerikan teh saetik sidina umum mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah masyaallah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haji maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah ieu mawa sarjan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga cilaka kudu kumaha tuh Sayyidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman deui besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep kana dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya teh urusan Gusti masyaallah Gusti kamari mah rada loba kok ayeuna saeutik Gusti saya mau goreng tungtung na cak Allah teh ya itu karena resep teh atawa anda lamun urang ngariung aja tadi bare berkat alhamdulillah Masya Allah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang minum ge ngarokok henteu Gusti ieu beneran abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali baik ieu abdi ka rumah sakit Gusti tolong budak nggak ada anak kos gitu diisinin tuh udah walaupun bot loba berkat alhamdulillah ba istidraj rasakeun ge dahar sanggeus dahar kemudian nginum terus orang sare bisa tahajud henteu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres urang mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu peuting dahar berkat subuh ge kaliwat tuh mantap jasa tambah berkat tolong seuri deui goblok jasa maksudnya ayah jelemana kuari ge ya Allah mal jauh ti si eta lah kuduna makan merenung ketika dek di dahar urang dek di dahar Gusti isi istidraj lain masakan nama bagus jeung eunah bisa moal ya abdi hudang Gusti Masya Allah andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa tapi mamalana kan ka abdi lamun teh mah ieu duitna dipake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ka situ Allah macan ngadenge cili aing sagede kieu can ngadenge encan nya nama huahe geus beres dahar itu bea kan bungkus deui nya eta bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah kudu pohara Masya Allah eta mah ngaranna kiai berkat iya walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khususna lima kaum seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur sapalkah satahap nok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah dek ka handap istidraj ditarik saeutik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidraj Masya Allah
Urang lamun ngaji al ngaji bahasa Arab hese al istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi maksudna pindah istidrajnya setik satahap lamun dina tangga mah sanaon tangarana sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang naon sanaon saundak mah iku mah wong Jawa saundak gitu mengkonon sih nama gue iya itu bahasa kita apa iku tuh elem bodoh saranti itu jauh lah ngomong ngaisin awak bahas ya mah eta teh aya nu ti handap ka luhur aya nu ti luhur ka handap istidraj ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan aya jelema ku ari ngaji lalaunan saminggu sekali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidraj ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan ka resep dunia mimiti tatadina masuk resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadina mah setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun tayang setik kabelah dia terus anak berusaha ular resep semua bisa sekaligus mungkin bae 5-10 tahun karakter bae biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah jah horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teh usaha ge sakitu mah sakitu bae nahnu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah solihin istidraj naiklah tak jadilah wali Masya Allah minta sekaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kazzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan mantak dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannyana geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehana rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambeu ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye naik ka panggung langsung dulur nggak nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun mah ye kula ye iki melalui pertimbangan Al-Qur'an waqaf Al-Qur'anul Karim ya nya ulah salah pilihlah tah ye Golkar lantaran Golkar mah bisa pakai nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk nggak nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teh jauh nu kamari di kiai-kiai ku ari rada bau kiai si kitu kamari mah beuh hebat asa aya kiai di situ aya para kiai kiai eta hebat ku ari mah kiai si kitu beda tuh 2 kali kiai kitu bae
kiai gitu tuh. Kuda-kuda bagus 2 kali, kuda-kuda bagus. Handle tabakos gitu mah. Tapi kiai bagus, bahaya ya mah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ngagesleut. Kuari kiai anu asup ka partai, kiai asup anu ka Golkar terutama deulekeun di Kabupaten Pandeglang, saksian di Kabupaten Serang, Ambalaya di Kabupaten Tangerang, sepengalaman kaula kula di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil, nu dibere motor, nu dikamekakeun, kemudian nu dibangun majelis salimna jeung pondok pasantrenna. Eta teh keur dibongbroy di sidrat ku Gusti Allah, horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik-setik, dibetot mun tadi mah teh handap ka luhur jadi solihin, teh handap ka luhur jadi wali, ku ari batiluhur tadina kiai jadi ku ari kiai. Ngagejret blek handap nu ngaji tutup tinggal banyak suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain gitu pagaweannya di istidrat ku Gusti Allah. Santri baralik plak tinggal moh wari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab diatun lamanawiyatun watut tanawau samayatu kuari mah lain deui oh kotok negeri wae diganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh di istidrat ieu ayatna ieu bacakeun dihareupeun Kiai Mui, bacakeun dihareupeun Kiai Golkar, bacakeun dihareupeun kiai anu sok di partai. Yo, walladzina kazzabu bi ayatina, jelema-jelema kiai anu ngabohongkeun kana ayat, ai ngabohongkeun sakaligus tante, tapi menyalahgunakeun kana ayat. Sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pengajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep dipertahankan wae pan ai kiai mah meureun boga pengajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian aya kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis taklim lage geus seueuh haju nyanana magahan ngaji geges henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidrat kan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksud aku mah abe merenung nya aing ieu datang ka kiai kuari ge encan ngarasa salah bahwa nya asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolol-tolol la kiai tol tidak muka hatena teu dae pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolol mah ka situ sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lamun ditanya ngaji ka mana goblok mah ngaji kiai tolol sih nyaho beunang marah kene bae marah eta sanastadrijuhum tah tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun masyaallah istidrat ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi bae keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santrina aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake
kajemun aya riung-riungan tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teu diijabah lantaran ngarasa capek karena Allah ieu tapi seungit lalaunan ngagesernya na jadi muitak mui sibuk mobil jadi boga padahal istidrat imah jadi bagus padahal istidrat kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidrat ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi urang aing sih keur ditaekeun apa diturunkeun masya Allah karim bisa etik jelema teh nu sekarang itu tapi lamun haji ingat lah oh lain jalan aing ya oh lain jalan aing lempengkeun deui boga kayakinan oh cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidrat kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah kok jadi mobil istidrat merekan dihandap mobil istidrat siapa aing akhirna baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalahgunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jang neangan ridho Allah kuai pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beres aduh ieu mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja pandangan kudu istidraj ge raja parah urang lamun digulak-gilak saayat bae ge ya karim masyaallah horenganan Masya Allah istidrat tuh Islam mulai orang jadi kiai ketika aya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mamun makanan teh mah tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidrat apa lagi istidrat teh naekeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teh apa ieu duit teh ti mana usahana naonnya na renungkeun urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya kucing sia dakwah kemudian begitu dakwah sakumaha kamari teh Kangjeng Nabi dihina Kangjeng Nabi dicaci maki lah ulah sok nyarita-nyaritakeun pangeran-pangeran mat kamari geus aya instruksi ti Gusti Allah fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi baliran Muhammad cek Gusti Allah datang ka ira datang ka nyana ngomong nu lain nyaci maki Al-Qur'an datang ka nyana ngomong teu nyaci maki pangeran datang ka nyana ngomong teu nyaci agama tah kuari mah baliran tinggalkeun instruksi pertama instruksi kedua ieu wadzaril ladzina ittakhadhu dinahum wa la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya nomor kedua Kangjeng Nabi titah ngabalieuran ya nya titah ninggalkeun untuk sementara lain ditinggalkeun haju diantep henteu dibere pepeling lain ditiiskeun heula situasi jeung kondisina pan tugas Kangjeng Nabi mah datang ka maot dakwah teh ngabalieuran jeung ninggalkeun teh untuk sementara kamari kesementaraanna datang ka hatta yakhudu hadisan ghairi hatta yahudu fi hadisin ghairi datang ka teu ngomong nyaci maki datang ka teu ngomong ngahinakeun ka Al-Qur'an datang ka nyana pindah omongan datang ka dinya kayak datang deui anjeun Muhammad pertama nu kadua ieu tinggalkeun cek Gusti Allah wazar ai utruk tinggalkeun sementara
alladzina taqadu dinahum jelema-jelema nu ngajadikeun agamana ya di agama Islam alladzi kullifu nyana dititah asup agama Islam endahan dijadikeun la'ibaw walahwa heureyan bentuk keheureyanana nyana ngahinakeun Al-Qur'an jeung Gusti Allah bentuk kahinakeunana melalui penyembahan patung dihirupkeun ku Allah disehatkeun ku Allah dirizkian ku Allah aya nyembah ka patung bloon goblok tolol coba diayakeun ku Gusti Allah diurus ku Gusti Allah dimumule ku Gusti Allah salilah huruf teh kunaon atuh nyembah teh ka tangkal kayu diurus ku Gusti Allah dihirupkeun disehatkeun diberi fasilitas ku Gusti Allah kunaon tuh nyembah ka jabatan kunaon tuh nyembah ka harta nah ieu dua ya nomor kahiji jelema anu ngajadikeun agama sebagai la'ibaw walahwan heureyan lalagaan nomor kedua wa gharrashumul hayatud dunya anu nipu ka manehanana gemilau kehidupan dunia anu dideuleu teh kemewahan dunia ku mata kasat anu diudag teh kenikmatan kangeunahan suara anu ditampung ku ceuli anu diudag teh kasengitan dunia zahir ku irung anu diudag teh kalazatan makanan minuman dan lain sebagainya nah hanya dunia tak eta Muhammad cak Gusti Allah jelema nu ngaheureyan agama dijabikeun sebagai lahwan wala ibad tinggalkeun sementara nomor kedua jelema nu kabongboy ku dunia tinggalkeun ulah dituturkeun acak-acakan nih nuturkeun ku sekarang itu Masya Allah ieu konsep yang urang memeh perang teh kos kitu tah memeh turun ayat perang ya Allah ya Rabb kahiji nomor kedua maksudna laiban walahwan teh ieu ittakhadhu ma huwa lahbun walahwun min ibadatil asnam wa ghairiha dinan lahum nyembah ka berhala sebagai agama nomor kahiji nomor kaduana ittakhadhu dinahum alladzi kullifuhu wa du'u ilaihi wa huwa dinul islam lah wan walaiban aisus sakharu wastahza nyana teh ngahina ka Al-Qur'an nyana teh ngawelewe ka Al-Qur'an nyana teh nyaci maki Al-Qur'an tah eta teh lahwan walaiban laiba walahwa besi cak Kangjeng cak Gusti Allah ya wahai bangsa wahai ibad wahai hamba besi sakadar dongeng di zaman Kangjeng Nabi dibuktikan ku aing sia di tahun 2000 dibuktikan Denmark nyaci maki Al-Qur'an tambah deui Setoni Rusdi nyaci maki Al-Qur'an jeung Kangjeng Nabi tang-tangan baheulaku kitu Humaini Ayatullah Humaini datang ka kuari hirupna teu puguh karuh emang kumaha gitu teu boga keterangan Salman Rusdi pernah kunjungan ke Mesir ge lantaran Mesir mah kitu geus kacaplok ku Amerika rarasaan teh hampir terbunuh balik deui nya ka Amerika diberi hadiah Nobel ku Amerika teh bahwa inilah manusia yang gagah yang berani tidak takut mencaci maki Al-Quran dan Muhammad diberi hadiah Nobel Masya Allah nu kara itu diberi hadiah Nobel diamankan diberi fasilitas ku hari di Amerika nu kamari deui di Denmark sarua bae tambah deui nu kamari Masya Allah nu mantek lamun urang ningali ka tukang setik bajos bus eta teh pernah ditimpah ku sendal di tempat ku sepatu teh suatu penghinaan panjelemana eta teh dibawa ke Amerika waktu di Baghdad ditimpah ku mahasiswa jager eta teh balesan daripada nyana ngahinakeun terhadap Islam sebab di Irak saat eta kumaha begitu disidang di Amerika kan itu ditayangkeun kan di urang teu meunang emang kumaha kitu di Baghdad teh tentara-tentara Amerika teh ngumpulkeun Al-Qur'an dicaci dimaki diciduhan dikiihan dibelem dilengkahan teu kumaha teu barudahna coba mahasiswa di Irak mahasiswa di Baghdad nah kebenaran kunjungan ka ditu timpah maka sepatu jeger cukup penghinaan sakitu cek jana untuk balasan kumaha eta panggilkan ke Amerika disidang
kumaha nasibna nyana tetap mempertahankan Islam. Teu kumaha nyana tegentar saya ketik acan. Begitu dibunuh, bunuh saya. Yang penting agama Islam luhur, ya'lu wala yu'la alaih. Jadi orang lamun neuleuh keberanian orang Baghdad bandingkeun jeung urang datang ka mana coba urang. Kuarinya nu nang tangan Amerika luar biasa, goyang Amerika di tangan ku Baghdad. Datang ka kuari can pulih perekonomian Amerika teh gara-gara hanya seorang Saddam. Seorang Saddam teh bisa ngerubah transaksi minyak tina dolar kana euro. Kabakan Amerika, target bunuh Saddam. Gak masalah. Cek Saddam teh saya mah dibunuh juga hanya untuk bangsa, negara dan agama. Tah ieu urang keur carita kawawanenana bae. Nang tangan Yahudi teh datang ka kos kitu batur mah bandingkeun jeung urang Cikupa. Datang ka mana urang mah? Nang tangan ge teu jauh bae. Lamun di deuketan mah boro-boro ku Amerika ku Obama kakara ku lurah ge. Mangga. Kakara ku camat ge mangga. Kuari target deui Iran. Sebab naon? Dek ngerobah transaksi tina euro kana dinar. Otak manusia datang ke kos gitu. Cek najet sekarang kita alihkan. Nyana geus ngarancang. Mungkin iya, mungkin ngagos doang ke Amerika. Tidak usah pakai dolar dan tidak usah pakai euro. Sekarang kita pakai dinar. Kelabakan kedua kali Amerika. Iran target kedua cek Amerika. Uji coba Israel jeung Palestina. Di bom nomor kahiji Husein, Hasan, Husein, kemudian Ali, boga tilunya. Kakarak dilalagakeun doang ku Iran teh. Wah, Husein ya. Dilalagaanana batur mah kos kitu. Anti Yahudi, anti Amerika. Urang ka Iran, lamun teh amah, ieu urang lain urang Indonesia. Meureunana mawa dolar teh dihina ku nyana lantaran urang Indonesia ngan neuleuh doang ka beungeut. Hartina di dieu mah anti dolar. Sedengkeun urang kabehan mawa dolar di dieu waktu ka Iran teh cakna geus anti dolar kami mah. Anti ka Yahudi, anti ka Amerika, anti ka dolarna. Pohara jasa negara mentak target Amerika. Ye, cak Iran, kami ge targetna ngancurkeun Amerika. Ieu mah keur lain caritana naon? Carita wawanena pohara jasa. Bandingkan jeung urang sebagai bangsa Indonesia anu geus luhur jasa di bawah ku Bung Karno. Kuari pelepes terkenal Indonesia, negara terhebat korupsi. Ieu ge muji syukur bae ka Gusti Allah geus berarti geus. Jehet penggede urang. Sakedeung deui tinggal ngancrok doang kadinya asana mau ngubrus sajeun kuku. Aduh. Atuh lamun mau ngubrus aja pojali ngubrus sarua bae. Aduh. Masya Allah. Tah, ieu keur carita wawanen. Diadukeun Syria. Wah, kabar ka urang teh goreng jasa. Urang teu nyaho aslina di ditu. Membabi buta Mesir lantaran eta teh bonekanya anak ternyata boneka deuk hantem tuanna. Anu tadina mah dianggap ku Amerika teh sakola di Amerika, dididik di Amerika, dijieun pelornya supaya jelema Mesir teh Amerikais. Ternyata deuk ngabangun negara Islam nya di Mesir, perangkeun ku Amerika. Diurang asal berbau Islam bae. Tah, Gus Dur berbau Islam, lengserkeun. Kuda dibawa ke ditu Amin Rais. Bagaimana saja caranya? Tidak terbukti datang ke kuari di sidang naon Gus Dur. Lantaran berbau Islam. Lamun kuari aya kiai, dah diangkat ku masyarakat Indonesia jadi presiden misalnya. Haju manehanana bener-bener menyuarakan Islam, moal kungsi saminggu. Nasib kedua, lengser deh bae. Asal manehanana tapi lamun mainna kuat perang. Mantan cek urang mah maningan Oma Irama. Oma Irama mah geus jelas cenah mah. Geus jelas pokona mah. Pilihnya na. Ketika jadi presiden Amerika ngomong nyerang, cak Amerika, cak Oma Irama serang, ribut, nya nama ngagitar dah. Cak tentara sial-sial teuing, aing paeh ngana ngagitar.
Aduh, masya Allah. Endahan darah muda kunya di kieu. Beres nama apa? Ieu keur carita Kangjeng Nabi contohin urang sing hade kakarak dicaci dimaki diciduan masalah heulanan. Masya Allah. Nah, kedua kali wazaril ladzina takhadhu dinahum, tinggalkeun ku ajan Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai laiba walahma, nyemah kana patung atawa ngaheureuy-heureuy ngaistihza ka Al-Qur'anul Karim. Nomor katiluna kudunya heula hakna dina agama, kudu kumaha nu sabenerna. Hak dina agama adalah allazi yansuruddin li ajli annahu qawmad dalil ala annahu hakul wa sidqun wa sabun. Tanjerkeun agama ulah lalagaan, ulah aya laibu walahun, dengan cara argumen-argumen Islam, dalil-dalil kekuatan Islam, tanjerkeun, bejakeun, haram haram, halal halal. Ialah nu bener, ialah nu salah, ialah nu halal, ialah nu mubah, bejakeun supaya masyarakat nyaho, oh ieu haram, oh ieu halal. Tos kitulah nanjerkeun agama secara pendidikan heulana. Terus beja-bejakeun. Nah, kuari kumaha lamun ngan sakadar jadi lipstik doang, agama teh ngan saukur dengunganna doang, jero mah aya muatan-muatan lain agama. Fa ammal ladzina yansurunahu liyatawassalu bihi ila akhdhil manasib warriyasah wa gulabatil khasmi wa jam'il amwal fa huwa nasaruddin lidunya, hilak bakal cilaka. Anu didengungkeun mah agama kunyana, nu diomongkeun mah agama, label agama, moto agama, misi suarana agama, tapi horeng di jero nama liat tawassalu bihi akhlil manasib, ngan sakadar hayang agung doang golongan organisasi supaya kadengena gede, atau wariasa hanya untuk menyampaikan kepada kedudukan. Agama teh ngan sakadar jadi jembatan atau caraje jangan luhurkeun dirina ka hiji tahta, ka hiji posisi riasa, atau golabatil khosmi, perseteruan, germejena perseteruan, ieu organisasi atau parpol digedekeun ku urang nama Islam hanya untuk perseteruan dunia, atau wajamil amwal ngan sakadar jang ngumpul-ngumpul supaya kabeli sekopi, kabeli apansa, jang kabeli anu tak ieu make atas nama Islam tapi nu jelas man nasaruddin lidunya. Ieu mah bakal cilakanin cilaka. Kuari pas jasa ayat ieu. Lamun aya jelema di parpol make Islam padahal di jerona misina hanya sekedar untuk mengantarkan seseorang, padahal misina di organisasi hanya untuk mengantarkan, padahal misina hanya untuk golongan, padahal misina hanya untuk dunia, baik karena agama. Nah ieu hilak bin hilak ta eta teh asup kana ayat ieu wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa, tinggalkeun kumaneh wahai kiai jelema-jelema anu ngajadikeun agama sebagai lipstik doang, hanya sakadar di organisasi jangan gedean organisasi padahal napas Islam nama bohongan, hanya sekedar ngagedean partai politik doang padahal di jero nama bohongan, jang sakadar nganterkeun kana mansib, jang sakadar nganterkeun kana riasah, hanya jadi kepemimpinan doang, hayang jadi menteri di parpol make Islam, hayang jadi presiden parpol make Islam, tah tinggalkan wadzaril ladzina takhadhu dinahum laiba walahwa, tinggalkan ulah mimilu kos kitu, kecuali orang musyawarah kabehan yu urang nyieun partai politik napas Islam
siapkan ke orang segala-gala ulah aya semu-semu di dinya teh tangan kurang jang pemimpin partainya saha jang ketua saha jang wakil sajang bendaharana saha jang seksi itu lain-lain sebagainya saha lu tegar dina agamana dengan maksud keadaan orang revolusi ngerubah negara tidak demokrasi ke Al-Quran ke Islam atau minimal dikasupkan beberapa perda dek beberapa nilai-nilai Islam diasupkan ke orang kadinya siap orang mah di tengah-tengah demokrasi nu acak-acakan orang ieu partai politik orang mah Islam bae presiden mah deuk saha nu penting urang mah kajungjung agama Islam tah lamun aya kos kitu dukung lamun eueuh wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'ibaw wala tinggalkeun contoh kuari zaman petilu waduh gambar nage Ka'bah pahara jasa aduh hayang non gitu ngaranna dipilih datang ke gambar nage Ka'bah bagus lain lumayan teh boh keur Ka'bah nu pertama oyag Indonesia henteu goyang goyang mangke koma ima oyag-oyagan wow suara P3 Soeharto datang ka ngeluh mulailah nyian kekerasan supaya ulah dipilih atau supaya ulah menang padahal geus setting sedemikian rupa ku Golkar matak jahat biasa Golkar tetapi kapan eueuh misi Islam jadi bae presidennya tetap Soeharto nyana dijaradikeun menteri dan lain sebagainya urang rakyat atuh kieu bae sarua apakah aya hiji kitu nilai anu diasupkeun Islam kadinya ka undang-undang negara tuh teu aya boro-boro diasupkeun kemanusiaan yang adil dan beradab ge deuk dileungitkeun henteu dipertahankeun eta teh kemanusiaan yang adil dan beradab eta bae atuh perkuat teh eueuh eta sakitu sahengna petilu teh ganti kuari mah ku bintang merosot waduh salah ye penataan politik gambarna bintang salah naik deui petilu teh wabah deui geus jaho jerona teu beres muncul deui PKB muncul deui PNU muncul deui berbagai partai-partai Islam hayang Wahabi PKS pilih ku sia PKS moal usoli ka dituna moal marhaba sia ka dituna si hades sia ulah sambarangan milih PKS dan ngacak-ngacak di Indonesia tatanan teh PKS pancena kieu nyaho aing cak Gus Dur kadeleuna doang jenggotan bagus sendal non gara-garana calanana kahandap wow ongkos Sunni luar biasa jero nama Wahabi meles mata kadeuleu bae kamari pas keur sidang kula di ditu teh di jerona aya bugil-bugilan pada eta PKS eta nu kos kitu teh runtuh PKS yes bohong berarti lamun dilaluhurna bae kos kitu komo kahandap neuk ngomong naon sia emang tiba heula ge teu bagus geus puguh partai FAN Muhammadiyah tama kos kitu mah urang geus teu asing deui ngahiji di dinya jeung Persis ieu nu didukung ku NU PKB eueuh Gus Duran atuh kan kamari ieu ge ngalawan cenah ka Gus Dur deuk nu mana deui pilihan urang kuari mah geus engke mah urang mah ta siratu mana atuh dukungan urang Golkar penjahat agama mah Golkar loba kiai nu tiges leku Golkar baheula ieu mah kenyataan bae ulah kasinggung Golkar mun deuk balik bae ku keur ngaji kos kitu kaayaan Golkar mah P3 penuh tipuan dahsyat jasa nipuna PDI atuh tah geus kanyahoan ku urang henteu bau-bau acan ka agama bau ge henteu komo teu leumbah bau ge henteu ayo geus kumaha tuh emang di Indonesia mah kos kieu nah carita partai mah kos kieu di urang mah carita partai organisasi kuari organisasi Muhammadiyah geus jelas aya organisasina kemudian atuh NU geus puguh aya organisasina ngan berangkatna doang nukur diomean berangkatna maknya organisasi NU ketuana bisa dibeli ku atut heran aing mah pancen adek ngaluhurkeun agama kok bisa dibeli ku atut konde bisa meuli atuh aing mah NU teh kumaha da ti luhur ieu teh anu kuari meunang ngabisikan presiden dibisiki nu ayeuna teh agil teh
geus teu kudu nyaho ka jerona bang kula mah nyaho jeung orang luhur jeung orang NU di luhur kunjungan ka imah dulur kula ngobrol kieu lah kiai cenah teh di jerona NU teh nu mantap kajenting lawan saha bae sekalipun adina Gus Dur eleh bae lantaran geus ngabisiki naon hartina ulama khos eta di ditu panjang nangtukeun seorang pemimpin teh make ulama khos di NU mah tapi kos kitu kaayaanana nu mantak lamun urang memperhatikan memeh muktamar NU dipanggil heula ku presiden Agil Sirot menghadap heula sakitu ge cukup dina politik mah cenah ge kula mah teu nyaho bagusan teu nyaho sia geus mendingan milu ulah geus kumaha ge geus sakitu bae kaayaanana keur acak-acakan ku ari ieu mah keur carita eueuh ceureuh gabege di organisasi agama hanya jadi lipstik doang artina lipstik teh gincu jadi hartina gincu teh kieu biwir teh dibeureumman bo bagus amat barang kana cai hideung orang biwir sia geuneuk sial saguai mah kadeunan beureum teh eta kos kitu agama ge kos kitu bagus yuk agama barang dikobrehkeun teh jerona sial geuneuk geus puguh parpol mah tah wari urang sikap urang kumaha nuturkeun ayat ieu di parpol geus eueuh agamaan di organisasi geuneuk agamana urang kuari mah ngacukan ayat ieu sesuai jeung nu tadi dibacakeun wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa tinggalkeun ku anjeun partai-partai tinggalkeun ku anjeun organisasi-organisasi urang mah urang bae ngaminan bae geus silanan satungtung encan kadeuleu ku urang kandidat anu bener-bener napasna neuk ngabalikeun kana agama satungtung can aya ih salametkeun eta teh urang teh saruajeun transaksi per detik urang transaksi antara perintah jeung larangan pernapas orang teh keur transaksi perintah larangan kuarik dibuktikan ku urang nyolok urang teh eta teh bakal aya engke di akhirat bakal aya yai cek malaikat nun kulan ieu aya Golkar disolok ku yai naon dasarna yai Gusti Maha Uning lain naon ieu bisa jabok ngaku sia abdi teh nek ngaluhurkeun agama melalui Golkar hasilna dibere mobil cek malaikat jabannya ya anak buah seret kana raka seret kiai nu asup Golkar diseret pasti jasa bae pokona aing mah geus pastikeun jasa lantaran tah ngacu ka ayat ieu la'iba walahwa zaril ladina tinggal eta teh lalagaan ngomong agama di Golkar teh lalagaan sedegeun urang titah ninggalkeun allazina takhadhu dinahum la'iba walahwa anya teu kadenge ku cilisia aing mah keur ngajelaskeun ayat dengekeun ku cilisia khusus ka kiai aing mah geus khusus atuh komo ka sia ieu ka bener ieu mah keur carita ayat deuk ka mana lumpat aja kos kitu tafsiranana tuh ji supaya jelas ieu mah supaya jelas supaya nyaho bae ada kieu bertiga yai cek malaikat nun kula yai masuk bertiga sumuhun maksudna wow agama beneran bener nyaho setengah naon bae atuh nu petilu di urusan bidang agama teh sugan aya hiji bae heula nilaina teu aya ajupan yai nyolok bae sekupi cek malaikat zamannya sarua seret nah, rada ke tengah ya rada ke tengah kiai PDI ya nyahon teh partai PTI sanes nyaho deui abdi di dieu teh jerona maksudna rek naon eta teh rek ngaluhurkeun agama henteu tah mah henteu rek agama rek naon atuh rek kikituan bae lah ibawalah seret ieu mah jelas jasa ieu seret sareret kabeh aduh ieu mah geus lain seret ka tengah teh melebes ikir carita wazaril ladzina takhadhu dinahum deuleu kandidat nu bakal main di luhur jadi presiden nu bakal dianterkeun ku partai-partai ketua partena aya eueuh anu henteu laiba walahwa artina laiba walahwa teh tadi teh ya liat tawassalu
nyanyian cukang lantaran melalui agama akhdil manasib hayang pangkat wariasa hayang jadi pamimpin gola batil khosmi debat supaya menang jamil amwal ngarau kusiku hayang menang kekayaan saloba-lobana nah iyalah anu nasaruddin lidunya agama dipakaikan dan dunia kumata wadzaril ladzina takhadu tinggal Masya Allah sing hade abeh ulah engke urang ulah salah ketika kitu di sidang jaga di Robul Jalil saurang mengkan ya Allah ieu timbangan urang di tengah dihisab gerokeun saurang jelema neureuleuh kabeh wah tuh kiai urang tuh coba kumaha tuh kiai urang tuh nu baheula make jubah teh tuh nu udeng-udeng gede teh iya coba dideuleuh ku urang horeng diseret cak anak buahna yai bae diseret ku urangnya aduh ngaringis jasa ieu ayat ya karim masyaallah eungap ieu si gade ieu teh kakarak memeh ieu teh memeh ayat perang geus ditaninggalkeun ngabalieur untuk sementara kabelah ditu lamun bedegong bae terus perang lain kudu urang ditinggalkeun lain perang matak perang Kangjeng Nabi jihad fisabilillah jang urang kuari lantaran perang geus bae urang mah di jero imah bae magahan ngaji salat geus aya nu kumaha sumuhun nyanggakeun sadaya-daya ngadoakeun beusi salah ieu beusi salah urang mah nyekeran Al-Qur'an mun aya nu nanya kiai kula kudu milih ka mana babari urang ngajawabna sia resepna ka mana kula mah ka Golkar nu mantek resep ka Golkar sia kunaon aya karasana urang tuh karasana ban kaganti bae cek ganna teh tuh kumaha sia bae geus ka teu kudu nanya tuh kos kitu mah sia mun nanya mencan kos itu batu los ya itu geus teu kudu kuku mah salametkeun yeuh tah ayat ieu tah awas ya pemilu nu bakal datang lamun sambarangan yeuh kacaplok ku ayat ieu sia aing mah ngabejakeun doang ieu sia aduh mangkaning Haji Pudoli geus kontrak politiknya aduh lain nyana bae loba deui ngan teu kudu disebutkeun ngan nyana bae nu aya digigir Insyaallah wazaril ladzina takhadhu balik bayi mah beh asup ka jero jantung wazaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa tinggalkeun ku anjeun Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai lalagaan jeung heureuyannana teh nyaeta nyembah patung atawa manehanana teh heureuyaan melalui agama padahal jang dunia tinggalkeun moal beres sukos kitu mah hiji panjang gini teh caritana cukup bola sakitu wa gharratsumul hayatud dunya tinggalkeun jelema anu masih keneh cinta dunia nu dunia nipu ka manehanana pajar langgeng di dunia sehingga di dunia teh mak bahasa Yunani teh mak ngarau kusiku cek urang Bandung mau tuh hese moal kumpul dia pakai ngarau mah kudu nama ieu mah kusiku atuh acak-acakan nah nu dideleuteungan sekedar kemewahan dunia bae hayang naik jabatan hayang tenar ke belah ditu nama hayang rarau dunia teh belah ditu nama hayang jadi bupati terus hayang jadi menteri geus jadi menteri engke bakal dibui buyeun loba jasa buyeun sabaraha miliar triliun teu kagok masyaallah tah ieu tinggalkeun jelema nu kos karitu cinta dunia mah komo lamun urang ningali dina kitab Tuan Syekh Abdul Qadir mah jalis cek Tuan Syekh Abdul Qadir diuk maneh jeung hiji jelema nu nuntun maneh ka Allah tinggalkeun jelema anu hese ditungtuna ka Allah atawa anu ngabilukeun maneh supaya cinta dunia tinggalkeun moal beres ya hirup sia kos kitu mah kurang kumaha
jelas atuh syagul qadirina kita fatur robani. Nah iya dua motif dua sifat manusia hiji nu ngalecehkeun kana Al-Qur'an jeung agama tinggalkan sementara. Lain berarti ditinggalkan terus ke ira-ira deui bere jangan. Nomor kedua jelema nu katipu ku dunia tinggalkeun heulanan lantaran moal beres jelema keur katipu ku dunia. Terlena ku dunia, jabatan aya di aing, pangkat aya di aing, wilayah aya di aing, kekawasan aya di aing, dunia aya di aing, Indonesia manu aing cekna. Sia mah ngontrak kabeh ge. Hayang awe nu mana bae. Siap nu mah teh cenah mah ngizinan bae kana hotel sebab di jerona pagawean nyana. Teu kumaha tuh jeung nu sok umplang-ampleung ka hotel mah. Pusan pesen nu bule nu putih nu hidung sekaligus pesen hayangnya hojerona kos kumaha nanti aya teu kudu jauh ka Jakarta aya dek dibangun mah hotel di dinya deukeut ngeunjang aing tuh dak kabeh kos karar itu. Nah zaril ladzina takhadhu dina hiji jelema anu gitu ngaheureuykeun ka agama tinggalkan. Nomor kedua jelema anu cinta jasa kana dunia poho ka agama tinggalkeun. Mendak Kangjeng Nabi Isa teh Kangjeng Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa. Hiji jelema anti dunia, kedua jelema anti jabatan. Anti Kangjeng Nabi Isa. Teh eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah. Dua sosok tipe manusia. Hiji cinta dunia malaikeun Kangjeng Nabi Isa mah. Babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadakwahan bae kudu babaturan mah kecuali nu ngadukung cak Kangjeng Nabi Isa hartana dipake ngadukung jang agama silahkan jeung aing babaturan satungtung teu pake ngadukung agama saing mah jam moal kebal ge paeh cak Kangjeng Nabi Isa siap istimewa Kangjeng Nabi Isa. Nomor kedua cinta jabatan cinta wilayah teu dua mantap Kangjeng Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu kan Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat sajeungkal ge teu boga dakwah teh dakwah bae per jam per detik per menit per hari teu dakwah we Kangjeng Nabi Isa mah tapi tetep we dicaci dimaki. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa pohara jasa aya jelema lolong usap cager asal iman ka Allah aya jelema lampang usap cager aya jelema lepra usap cager. Komo bangsa kutil mah tiup beres. Bangsa kutil bangsa doton babari tah geus kos kitu. Aya jelema batuk bae aya naon ge ieu kula cenah batuk bae tiup coba kurang ya batuk bae tiup aduh manjur jasa manjur kene tah ge ngan ku Kangjeng Nabi Isa memanjur cager ku si kiai eta mah bae manjur kene teu hese deui ulah deui we ka dinya saketa hiji lalaki abdi bade nuturkeun tuan bae dakwah ulah ceuk Kangjeng Nabi Isa moal kuat dakwah jeung ka ulama sebab ulama Rasul dibere mukjizat anjeun moal kuat ulama anti dunia anti jabatan hiji we Allah mal kuat ulah milu henteu kula mah milu bae ulah henteu rek milu bae keukeuh amat hayu atuh tapi tetep dites ku Kangjeng Nabi Isa milu dakwah cenah ditukangkeun Kangjeng Nabi Isa wah mantep cek eta jelema sapoe kadua poe kan lapar cek Kangjeng Nabi Isa meuli roti 3 meuli ngana roti 3 pas kebenaran geus aya 3 cek ke Kangjeng Nabi Isa kula salat heula Allahu Akbar nyana juga tukang nu 3 teh dihakan hiji di dahar ku nya lep lurus beres aju nyana milu ngarendeng jeung Kangjeng Nabi Isa kos duh henteu pantah Allahu Akbar nipu beres Kangjeng Nabi Isa salat nyana mah malah salat deui Allahu Akbar ngaleuwihan Nabi emang sok kitu ku jelema anu make lipstik maka sok ngaleuwihan guru geus beres ge cak Kangjeng Nabi Isa urang dahar ke kula 2 rakaat deui waduh cak Kangjeng Nabi Isa Allahu Akbar beres karak ngahari cak Kangjeng Nabi Isa mana rotina ye tah pan 2
Kamana hiji deui? Juga nyapan kula mah salat tadi. Kudu geus dahar ku nya bandan. Ka tukang nyana ngadahar roti blon teh coba. Eta ki Golkar teh kitu teh. Pokos heuh. Cek Kangjeng Nabi Isa ieu tilu pan tilu. Ka mana ieu hiji deui? Iduka. Pan katingali ku tuan kula mah salat bae di gigireun tuan. Padahal Kangjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh. Boho, zahiran wa batinan geus kadeuleu. Ya, sekangnya ieu tes ku aing sia. Guys. Urang berangkat. Sajeroning berangkat Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun kieu hayang nyaho nu ngadahar roti hiji sahanya. Yang maling roti tadi saha cek Kangjeng Nabi Isa. Duka mun aya mah babuk bae geus cek. Hebat jasa ngomongnya hebat galuihan Kangjeng Nabi Isa mah pan tadi sakadar nyahonya mah babuk bae habek pan ngaleuwihan eta ngaranna eta kos kitu masyaallah. Berangkat deui sagasa berangkat terus lapar sagasa lapar cek Kangjeng Nabi Isa kieu tuh aya uncal tuh digerokeun ku Kangjeng Nabi Isa. Iya uncal tal nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Isa mah ditepak dong, pak, ngegoler, tepak deh, pak, asak, menang manggang. Ya lagi mau lotot baik, cakap hebat amat tuh tadi tuh, kudu beli roti, cakap nah ikos kieu mah, kayak beli roti segala, iya mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha, nemantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho, kula ge hayang nyaho, coba ku Gusti tebak coba saha tah, mun setan mun jelema cakap teh, tikem mabek lah. Eta teger kene, eta teger geus dilalagaku kitu ge teger kene masyaallah cek Kangjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema tapi diangon bae he dahar beres dahar geus apa geus tepak deui hei tucal go udang deui geus berangkat cukup nya tercengah kieu babu eta ilmu pohara ilmu luar biasa caknya teh bo paingan ditadawah orang yang boga ilmu na eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya cek Kangjeng Nabi Isa tambahi habak lah ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga ilmu eta ku tenang jasa bangun teu boga salah kayak gitu percis kos ge Golkar kos teu boga salah. Nah, kuari nyebrang, model penyeberangan gede, urang mah sadane gitu Cisadane. Eueuh jembatan. Nah, ieu urang kudu nyebrang ka ditu cek Kangjeng Nabi Isa. Ieu atuh kula mah kumatuan bae. Atuh kula mah akeup ke naon cek Kangjeng. Ayo guys. Kangjeng Nabi Isa ditepak doang cai. Pak. Das cai. Teu oyag-oyagan cai. Lempang datang ke tengah ditanya nu ngadahar roti saha lamun ngaku salamet mun teu ngaku ceknya lamun teu ngaku oyag cair ngana ngahuleng we ceknya ente bener ente duka teu masaha sugan nyaho saha nu ngadaharna ente berarti kajenting paeh moal ngaku gengsi teh kos gitu pugunya ho di partai TU agamaan agama bae nu diomongkeun teh pugunya ho di pamarentah geus acak-acakan ngomong mah bagus bae ceknya mah teu nyaho meureun nu mabok ambalaya nu korupsi nu maling dihandap pangan sakadar maling kotok maling kebo di luhur triliunan masih kene gideg kene mah cek Kangjeng Nabi Isa ieu masih kene moal waka ngabejakeun saha atau teu ngaku henteu si kula mah embung teger awet cek Kangjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu budak ayo geus nyebrang wae kumaha ieu di arahanan ieu nah aya lapangan gede dikorek ku Kangjeng Nabi Isa tek aya 3 batu gede segede hulu di jero hate Kangjeng Nabi Isa jadi emas ya jadi emas sok gede hulu jadi emas kabeh 3 cek Kangjeng Nabi Isa ya bagi 2 orang bagi 3
bagi tilu ieu tajang ente ieu jang anak ieu urang misah jadi lah geus lah bang babagi eta nu hiji deui jang nu ngadahar roti ulah eleh deet cek anjeun bisa sia eleh deet sia ieu nu ngadahar roti muhun aduh tak cinta dunia mah kos kitu tah ujung-ujungna mah atuh kapleset bae kajenteng di wali-wali kajenteng di kiai-kiai lain mah atuh kanyahoan bae tetep atuh padahal mah nya ulah ngaku kayaknya ngakunya hula cekna teh ku hayang emas teh cek aing Nabi Isa sia bener ngaku oh cenah kula ai sia ngaku mah geus tah nu dua jang sia atuh jeung sia nu ngadahar roti teh nu kula ge jang anjeun tah geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres gulak-gilek bae engkena teu bisa ngomong cau au sebab geus dikaluhan pan moal beres aing mah teu hayang cek anjeun tadi ge hiji cinta jabatan moal aing mah dua cinta dunia moal bae lamun geus bolos teu hayang jabatan teu hayang dunia milu jeung aing guys, tinggalkan di dia. Alhamdulillah. Tuh, ditinggalkan teh pan alhamdulillahnya nama. Emas, geus ngabayangkeun meuli kuda nyeun imah. Ieu mah pohara jasa lamun dijual hiji bae ge geus komo aya 27 turunan aing jadi jelema sugih ieu pohara. Keur mejeuna ngalamun kitu jol bae aya garong tiluan. Pedang geus dikikeun set. Naon eta? Emas. Nusa? Nu kula. Lamun sia teu babagi, mun teu babagi, ieu beung tarohana. Mun babagi salamet. Sakitu bae aing. Babagi salamet teu babagi beung. Saengana dedeg sugih teh jadi aing. Geus gahayal kuda imah tanah kawin deui malah main geus mah minta salamet bae kula mah bagi sia mangga duaan lain tiluan bagi tilu mangga jadi garongna duaan bagi tilunya sering hiji nuhun gas tah dijang sia nu bogana dijang batur aing jang aing cek kepala garong ngan kieu aing geus 2 poe teu dahar cek garong nah ieu masalah saurang meuli heula sangu meuli roti aing nungguan di dieu bari istirahat ayo itu mangga cek teh ya otomatis anak buah garong teh ka ditu di jalan nyana ngahayal aing deuk meuli dahareun lah geus bae mantep jasa diracun wae geus jana dahar paraeh ku aing kabeh mantep biasa kepala garong ge deui sarua musyawarah nya ada di dinya cek nyana geus bae ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu nu meuli roti geus ulah diingkekeun deui urang paehan bae kuduaan yuk jadi urang bagi 2 siring hiji setengah oke cek nyana ieu ide bagus ieu geus beres ya sip geus komitmennya nah sasalaman ge lain kieu buk sasalaman ondo eta kos pilihlah datang kuluk naik kuda mau bungkusan tilu nu geus ngaracun atupan teu diingkekeun deui tadi musyawarah lagi kos kitu datang ulah diingkekeun deui ceger bae atuh langsung bae datang pukul goler bae misah uluna tinggal 2 nah urang bagi 2 jadi berarti hiji setengah nah siap urang balik kan mebe balik urang dahar heula atuh dah lahar heula aduh jadi mak lapar teh atuh teu kebel molotot molotot kabehan pan sia molotot mabok aing mabok ieu mabok nang ngaracun paeh kabeh emas ngagoler tilu jelema marabok kabeh paeh bae geus kabeh nu hiji dibunuh nu 2 mah ku racun
kebal Kangjeng Nabi Isa datang di kadinya jawaban ngagoler ya kabeh di luar naon ieu emasna area keneh jelema ngagoler kabeh munajat ka Gusti Allah Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia kabeneran nu ku abdi geus diserahkeun embung di baturan teh kok jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu kok jadi paraeh ngagoler kabeh anu miliki dunia dibere ilham sakumaha tadi tah dunia mah ujung-ujung nama kos kitu tuh nu mantak mahnya atuh urang hayang sakadar sekupi kudu ngajual ke agama ka Golkar kudu ngajual ke P3 kudu ngajual ke PDI kudu ngajual ke partai kudu ngajual ke kandidat hina amat hanya sekedar menghasilkan nu hina agama nu mulia dijual kadinya naudzubillah min zalik wa min zalik mantak ayalah ayat ieu wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama nu lalagaan agama kahiji kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia moal beres kajen kukumaha ge tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeunna hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru-hara bager bae jeung saha urusan urusan manehna urusan urang jeung Gusti Allah mun dicekel ku kiai ku ustad ku santri nu kos kitu agama jadi tegar mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu agama jadi tegar mun babarengan pemerintah jeung kiai motifna hiji we agama ulah pake lelecehan Indonesia sadunia bakal pangluhur jelemana panglobana negarana panggedena negarana pangmahmurna haju jelemana apik model kos kitu pemerintah jeung kiaina agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh Masya Allah ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sakadar di Indonesia dunia nyaho kabeh ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh tah kos karar itu mantak ke ulah hayang urang masyhur asal pas jeung Al-Qur'an jeung hadis satungtung aya urang di dinya Al-Qur'anan melo satungtung eueuh los cenah urang bakal moal diambeun atuh ke jelema teu kudu diambeun ku jelema cukup ku Allah jelema nu ngambeuna ge bakal modar gitu bae sih hese-hese amat sih jadi geus mantep mantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin gitulah dunia geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pesantren murid nangis bararisa salat belajar dinyana nu tatadina wudu terapih jadi rapih nu tatadina salat terapih jadi rapih nu tatadina teu ngazakat jadi ngazakat berarti kan kiai lain sambarangan aya ikhlasan kajen kumaha ge kadieuna osok dibawa dijemput ku camat ka pendopo gitu kan terus kabelah ditu terus ka ditu kan ngaji di nokos gitu mah otomatis ku teu meunang kasinggung ngabagus-bagus nu jore italah didinya ku Gusti Allah dicoret sia ku aing di nonaktifkan puguh barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae puguh bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae komo nu ku ari mah barang bau sasuri kos ngarti bareng jeung presiden urang ayo aya presiden dirinya urang titah muludan titah rajaban ngaji atawa urang tetep bae kudu bae ngalem kanyana ja raja mah kudu di alem bae barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia ku aing dibere ilmu Quran ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun gas ku aing moal dimangpaatkeun teu mabuk ilmuna masyaallah mantap atuh wayah jeung pemerintah wayah nyinggung-nyinggung ala kadar saeutik mah supaya nyana teh kapikir tuh oh cenah kiai aya deuk masyhur mah teh loba nu jari raja teh teu jaraheun dengekeun lamun urang geus jadi wali deuk di mamana ge cicing heg deuk jadi lurah deuk jadi camat deuk jadi bupati jadi presiden geus jadi wali mah sebab urang anti dunia anti jabatan eta mah hanya sekedar anugerah Allah pasal ai can jadi mah boro-boro sagede urang sagede Harun Ar-Rasyid raja kudu jadi rakyat heula sagede Abu Bakar Shibli gubernur teh
gubernur berangkat nanya aku mata eren nyada jadi gubernur Sesiri Sikti teh bos terbesar di Baghdad kulantaran manehna can boga ilmu batin resep kana dunia ditinggalkeun heula jadi bosna kayak geus jadi wali kakarak berangkat teh Imam Ghazali geus 13 tahun jadi ulah sok sacablakna suguh tuh naon sih jadi bupati jadi gubernur ge kiai ge atuh kiai nu mana manya kiai modal sia ye da ceng pikri tuh ya Allah ya Rabbi wa gharat sumul hayatun galak gasa dunia jadi orang teh okos kudu bisa kadeulin nama okos goresep padahal teh gitu ulah padahal mah urang teh resep kadeulina kos henteu tipu tah maksudna nu bagus mah kadeulina resep emang bener resep ai urang mah lain emang kadeulina resep padahal mah bener-bener resep atuh sedang tah kos kitu mah pa bisa-bisa hirup jeung Allah Allah nu maha ningali Allah maha nguping Allah maha uninga per detik datang ke urang maot didelekeun ku Gusti Allah sing hade urang gulak-gilek diri urang ih sing hade jasa sing hade beusi salah sebab dititipan Al-Qur'an dititipan hadis gitulah dalam rangka dakwah menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala dua jelema tinggalkan Muhammad tapi kaditulah wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah wa dzakkir wallahu a'lam